mangga ieu mah ulama geus henteu aya kakaitan. Maksudna kakaitan henteu aya urusan ti pamarentah, artina partai. Henteu aya indikator teu aya berbau partai, berbau organisasi. Henteu endek ngaluhurkeun NU, teu endek ngahandapkeun NU. Teu rek ngaluhurkeun Muhammadiyah, ngahandapkeun Muhammadiyah. Ja NU luhur sote baheula di zaman Ki Hasyim dibawa jujur jeung lurus. Maju sorangan. NU maju teh dibawa ku Gus Dur jujur jeung lurus. Henteu kudu dihayu-hayukeun NU maju tapi mundur ternyata di jerona. Masyaallah. Kuari aya perjanjian. Kamu bisa dipilih di situ jadi ketua asal kamu masuk Golkar. Kamu masuk di situ silakan asal Golkar dukung. Masa NU kos kitu? Mun kula jaritakeun Kiai nu kuari aya perjanjian gitu sebagai pengkhianat NU meureun kasar teuing. Tapi ternyata seperti gitu, tanyakeun geus. Tanyakeun geus, ngaku atau teu ngaku lain masalah, tapi kos gitulah keberadaanana. Lantaran kula lain sambarangan. Kula boga dulur di dayeuh, nyawa sia dayeuh. Anu bener-bener meles NU na, anu selalu ka kula teh ngajakan. Di zaman Gus Dur ngaharewa Gus Dur ngomong ka kula dukung NU. Ki Hasyim pernah nyarita kering akan tokoh di NU, mari kita sama-sama di NU. Siap cakula teh, tetapi kepertik Daul jannah la ilaha illa kumaha lamun jelema mabsur iya ne jelema anu ambeien pan lamun ambeien kaluar ke asup deui ngerepot ka jero teu batal tama ceda ieu diasupkeun ku curug dibantu tetep teu batal darurat tama kos kitu mah teh anu ambeien mah ambeien ngising keluar kemudian asup deui ka jero atau diasupkeun ku curug ku ramo teu batal teh naon beda jeung ngising urang keur ngising tenang-tenang ai praktek aya babaturan urang lupat buru-buru urang kaget dicabut lep sial orang sial aju keluar deui eta asup deui ka jero teh batal asup ka jero deui batal jadi encan nyampe klimek encan anggeus si urang mah bahasa batur teh klimek tah dia suka keluar tengah-tengah dipotong lantaran kaget atau ngahaja pan aya nu asup deui ka jero sanajan keluar deui batal tak sing ade ngisingna sing ade itu kene urang lamun kiih lalaki onam gampang awewe mapan lamun parawan aman parawan mah parawan kiih aman sebab naon moal ngisangna moal barabe aman geus tapi lamun rangda beda tarangda mah nyana diuk cingogo atuh ngolowong teh teh sing ada ngisangna ieu ngisangna tah lamun jero teuing asup we sakitu atuh batal tah asup we sakitu teh batal tah mantak teh tah saeutik asup ka jero ka batinna teh batal parawan mah aman bedana cenah kiai parawan jeung rada gampang dina soraki lamun parawan ka parawan mah mun kieu teh trilik parawan tah lamun rangda wer kower itu macem-macem bae kaki iki beda heran aing mah teh kumaha lamun keur peuting barang dahar kulantaran buru-buru teu karasa tunduhnya na geus beres barang dahar reup subuh kaliwat udang-udang jam 8 barang hudang jam 8 aya benang ka dieu ieu benang jak ka jero benang ditereuy batal puasa dicabut sarua jeung utah batal antepkeun bae salat teu sah lantaran aya asup ka jero najis eta kumaha cenah eta kos kitu aya benang ka dieu nyanggut ditereuy ku urang sarua jeung dahar batal atuh cabut ku urang sarua jeung utah batal diantepkeun aman puasa mah ngan salat teu sah lantaran aya najis di jero keluar nyambung eta kudu kumaha eta apa salametkeun puasa apa salametkeun salat salametkeun salat
berarti atuh eta mah diterima enggak batalkeun puasa atau dicabut bae salametkeun salat puasa batal berarti kudu dikodoan kok bisa gitu sih lantaran sanksina deuleu jelema lamun teu salat sangsina bunuh jelema lamun teu puasa sangsina tangkap buih ngan saukur sakitu polsek eta tugasna buih heula di polsek berak kapolsek teh puasa jeung kapolsekna didinya intelna ge teh teu puasa jeung intel-intelna seser seuna kabeh bae buih bae kabeh teu puasa mah atuh kuari mah lamun teu puasa dibuih kabeh polisi abri hampir teu puasa sawareh tapi salat mah mun teu salat bunuh pan sangsina masyaallah mantap hargai salat geus beta mah batalkeun puasa ke Syawal qada gitulah masalah puasa kuari urang geus nyaho tinggal siap ngalaksanakeun puasa ngan urang nyaritakeun kuari masalah puasa kemudian ieu di jero puasa teh ker naon kitu ngaranna kena aturan-aturan nu teu bagus karusak puasana dina nalika karusak puasana aya nu wajib qada bari kifarat aya nu wajib qada doang aya nu wajib kifarat doang tilu rupa ieu aya nu nya wajibnya qada nya wajib bayar kifarat aya nu wajib qada doang teu kudu kifarat aya nu wajib kifarat doang teu kudu qada acan nomor kahiji yajibu ma'al qada'i li shaum al kafarah wajib qada jeung wajib mayar kafarat kafarat uluzma kafaratul uzma teh artina itqu raqabatin jeung ditazir deui sa alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in taminati min bil shaum yaed panganten anyar panai panganten mah teu meunang deukeut ajunya trum bae atawa sanajan henteu panganten anyar ge aya lalaki teh teu meunang deukeut ku Gusti Allah diberek asal deukeut we jeung aweh nang asal deukeut nang aya deui sangkilang deukeut ge geus teu daek nang-nangan aya tambah di omeh ge geus teu daekeun bae tawadu bae geus geus teu daekeun tamang guys dipencet hese diurut hese guys hese bae tamang guys khotam pamajikan lagi lah cek jana teh atuh geus tah eta pamajikanna biasana kos itu sok nawaran nyandung ka sik nyandung los habak sia aya nawaran nyandung geus kieu aing sugan bae cari jeung nu sajen mah cager asal aya we nawaran nyandung deuleu jerona asana geus bok-brok aja di kumaha tah Kizaid teh puasa Ramadan tah ayeuna Kizaid ingat ieu teh keur puasa tapi kulantaran syahwatna gede manehanana langsung jiba jeung pamajikanana tanpa make pembukaan heula teu diawali ku nu sejen ieu mah langsung bae jima jadi berarti di jero puasanya na jima jeung pamajikanana Naya sangsina hiji wajib qada dua wajib kafaratul uzma artinya kafaratul uzma teh ngamerdekakeun abid abidna ieulah melek kifarat sitina miskinan 60 miskin bari janana dipikeun ka Lampung mah kuari itu bisa balik deui baheula mah abah teh mun nyonton pikeun ka Lampung eta teh ku sebab hese balik deui ka dieu ti Lampung atuh kuari mah ti Lampung ka dieu komong ke mah bakal aya jembatan atuh geus Lampung mah wah piceun geus ka ditu ka mana ka Medan atuh di Medan geus bari kudu ka mana Gunung Karang piceun ka luhur Gunung Karang geus lah bebaskeun di sumur 7 di ditu habek tah eta teh mun aya hiji jelema jima ti beurang sing hade perhatikeun saha bae aya jelema puasa di bulan Ramadan jima jeung pamajikanana wajib qada wajib kifarat lantaran kifarat eueuh isqu raqabatin kafaratul uzma ieu mah geus mere miskin sitina miskinan 60 miskin
bari jeung deui afdolna ditambahan ku 60 pakaian 60 liter 60 baju 60 samping lamun 60 liter saleterna kali sabaraha bari 7.000 kali 7.000 nu jore eta nu bagus mah 10.000 nah keur carita 10.000 kali 60 sabaraha 600.000 baju nu layak pake kira-kira hijina sabaraha duit 50.000 kali 60 berak 300.000 samping layak pake sabaraha ieu nu ditanya ku aing mah susah kabeh bangsa 10 geus sakitu beta bagikeun ka pakeun mesin ngan kudu dibejakeun ngabagikeun anak ampura ieu nya kuna di kaparat naon ya ulah loba omong sia kudu dibejakeun aing boga gawe jeung pamajikan ieu kaparat ieu gitu kudu dibejakeun mun teu dibejakeun teu jadi kudu dibejakeun cak budak miskin teh pajinya kerira ieu aduh Gusti Allah gitulah kaparat wajibu ma'al qada al-imsak ieu mah keur carita imsak ya qada wajib ngodoan bari imsak ai puasa lain tapi status dan teu puasa ta eta teh aya genep rupa nomor kahiji nyana buka ngahaja-haja di bulan Ramadan teu puasa wajib qada wajib imsak kos nu puasa bae ka dituna mun ditambah ku terus bae barang dahar dobel dosana nomor kedua pentingna ninggalkeun niat ima poho wa ima ngahajak penting teu niat beurangna tetep wajib kos puasa bae pada status teu puasa lantaran teu diniatan eta teh wajib engke sawal dikodoa sing ada niatna sing ada niat sing ada nomor katilu jelema sahur nyangka penting keneh horenganan geus beurang kizaed hudang barang hudang neuleuh jam-jam 3 mantap cek jan ieu mantap jasa dahar beres dahar ngadenge di luar kokok sok kotok tah maja sok kotok tah mah barang di deuleu jak kotok geus kala luar ai geus kala luar mah biasana subuh barang deuleu ka jam nu hiji deui horeng jam 5 aing tadi sahur deuleu jam nu ieu horeng isdet ieu jam ieu jadi nyana tatanggelan ka jam bae dia nyana teh boga sangka bahwa nyana sahur penting kele ternyata geus kaberangan eta wajib bae kos nu puasa bari nyana teu puasa statusna berarti wajib qada engkena teu kaopat dibalikeun ieu mah aftarazonan gurub nyana keur kieu bae rada mendung setik aya lalai kala luar pan baheula mah lalai teh bisa diandalkeun baheula mah lalai bisa diandalkeun asal kaluar bae ti gowok berarti magrib eta baheula lalai ge konsisten hebat jasa ku ari mah boro-boro lalai atuh jelema ge geus teu konsisten teu bisa diandalkeun ku ari mah jelema teh da baheula mah asal jam 5 setengah genep ngampih pan jelema ku ari mah pan kala luar jelema ku ari mah masyaallah peuting tilok aya warung nu buka mana aya warung peuting buka ku ari mah justru ti peuting ku ari mah tibalik jelema kiai mana aya baheula nu nonton TV ku ari mah jualan TV kiai ya Allah ya Rabbi atuh deuk kumaha ngomongna kiai deuk ngaharamkeun main bola kumaha tah kiai lantaran kiaina ge jadi wasit kita lolol kabeh barang ditilik kiai Golkar kabeh nu kos karana itu teh Masya Allah hese ieu zaman da ieu mah nyana keur kieu we lalai geus aya ieu berarti maghrib aing percaya ka sia lalai sore ogo geus perepoek bebe jajana ka mana ka pamajikanna buka emang geus maghrib geus pancan aya azan pareum lisik beureun
Guys, barang buka bae. Kanyawan maghrib ieu ti mana? Lalai. Atuh cak pamajikan geus aya lalai mah. Yes, ninu lek beres. Ngarokok geus naon? Geus tenang we nya neuk salat maghrib kakarakadan Allahu akbar ngaco teh budak adzan geus peuting jasa. Cak pamajikana kata itu nu ngaco. Ci atuh nyana nu ngaco geus peuting teuing. Keheula, coba taliti heula. Coba ku sia taliti jalalai geus eta tadi. Barang ditaliti horeng pas maghrib tah. Jadi nyana setengah jam nu tadi geus buka ti heula. Eta teh jara teh wajib imsak mun kanyahoan nyana geus kaberangan. Hartina beurang keneh geus buka. Engkena wajib qada. Mentak sing hade di bulan puasa mah tah azan-azan sing hade jasa. Nya. Ulah sok nipu. Di masjid aing nipu ya lah cek janat teh sekali-sekali batur mah korupsi aing mah nipu ieu bae ya. Atuh mah korupsi. Kabeli motor, kabeli mobil ieu mah nyadoraka sia. Ngalalaga aing lah cek janat sekali-sekali cek tukang adzan aki-aki. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Bararuka bae pan batur tanya. Geus beres buka ai bohong, can bohong. Dirantai aki-aki asan eta. Sialnya setaki-aki sekarang. Masya Allah. Nomor kalimat alaman bana lahu yaum salasi sya'ban annahu an min Ramadan. Nyana teh puasa tanggal 30 ternyata horenganan begitu dicek horeng bener eta tanggal 30 Sya'ban teh horeng jatuh tanggal 1 Ramadan. Nyana can puasa wajib imsak jaga wajib qada di bulan Syawal. Nomor kagenepna ngalawudu. Barang ngalawudu ieu tak kakemuna kencang teuing. Zak kocok lain keluar ka jero. Cicak jara golon ka jero ati. Ieu mah katelanjuran ka jero teh teu maksud jara ge teu maksud. Ta eta teh sanajan teu maksud. Ta eta teh batal puasana. Wajib imsak teu meunang dahar teu meunang minum teu meunang jima jaga engke bulan Syawal kudu qada. Entek sing hade ka kemuna sing hade ka irungna sing hade jasa sing hade selanjutnya wajib naon puasa pabatalan puasa kuari jelema keur puasa kemudian murtad pembatalan puasa jumlahna di dia aya 7. Nomor kahiji keur puasa murtad keluar ti agama Islam naudzubillah min batal puasa. Nomor kedua haid awewe ieu mah ieu berarti malaya lalaki mah haid awewe keur puasa keluar getih baik isuk-isuk atau atas lohor atau asar batal bae puasana awewe lain lalaki kula sok inget bae teh dongeng ieu lain sababaraha kali ge eta mah kanyataan soalna tamu datang tadi dinyata begitu tamu ngobrol jeung pamajikanana yuk pas lohor kula kacai beres kacai kula bebeja saya mau sholat dulu mbak ibu mau sholat oh saya lagi men oh ya nggak apa men mah nanya kalau lakina yuk kita sholat sana sama saya juga lagi men cekian mah naon meureun men eta aya lalaki men tungtung maka bawa sholat bae kula eta aya we lalaki men nongtot pol balik ge meureun tah mah wanipasin jeung nipas awewe ge sarua bae keur puasa nipas batal wiladatin jeung wiladah keur puasa ngalahirkeun batal wajununin kalimana edan keur puasa edan batal walau lah tuh sanajan ngan sadetik 2 detik samenit 2 menit batal bae kagenepna igmain ayan batal katujuhna sekarin ta'adda
ngahaja-haja mabok batal puasa anak. Masya Allah sing adenya. Jadi berarti aya nu wajib buka hiji awewe di mana keur puasa kata rajangan ku head wajib buka, kata rajangan ku nipas wajib buka, mun teu buka doraka. Mereka dua aja lemah lelempangan jais menang tamah di dieu reka Bandung kuat atau teu kuat, seger atau teu seger menang bae. Ngan lamun seger makruh, lamun kira-kira bakal loyo menang buka. Nomor katiluna nu tadi teh haram jam 5 aya nu haram buka ya haram buka na ieu mah haram. Aya jelema boga kodoaneun 5 poe datang ka rewah tinggal 5 poe deui nyana wajib kodo kan tah kuari nyana kodo teh haram buka puasana lantaran mun nyana buka eueuh deui waktu nah iyalah jelema anu haram buka ketika jana ngodoan puasa geus beakeun waktu barita tadina nyana bisa mun ngodoan teh tapi nyana teu ngodoan kaeta wajib manehanana neruskeun puasana haram bukana. Lanjutkeun deui nu wajib qada wajib fidyah. Alamun tadi mah wajib kafarat, wajib qada, wajib kifarat, hiji jima, kuari mah fidyah. Tengetkeun, ai tadi mah wajib kafarat hiji doang tama jima. Sahabae nu jima ti beurang nya wajib qada, nya wajib kafarat. Kuari mah wajib qada, wajib fidyah, nu tilu mah wajib fidyah. Aya nu wajib qada wajib fidyah, aya nu wajib qada doang teu kudu fidyah, aya anu wajib fidyah doang teu kudu qada, lain kafarat. Qada jeung fidyah. Mereka hiji jelema keur puasa kawajiban qada jeung fidyah aya dua rupa. Hiji jelema keur puasa teh bukana ngarempanan batur. Aya jelema naik tangkal kalapa barang datang ka luhur gegeroan teu bisa turun. Aya jelema bisa naik teu bisa turun. Aya teh jelema kos kitu. Naik teu bisa turun. Teh nya gegeroan tulung aing tuh atuh siapan bisa naik aing naik mah bisa tapi turun teu bisa. Sia mah Yuni bayawak meureun. Pokona ulah loba ngomong Yuni cek cenah ieu mah aing mah tulungan gegeran mun teh ditulungan aing maragag cek cenah teh indek nulungan bukalah cek cenah ieu lantaran karunya aing ge sarua lamun puasa ka ditu moal kuat. Jadi ieu mah buka dek nulungan nyana ta eta teh engkeuna wajib qada wajib fidyah. Atawa awewe hamil demi menjaga kelestarian bayi nu keur dikandung supaya sehat bayina lantaran mun dibawa puasa pan bayi macan kuatin sedengkeun ieu bayi mah sehatna teh jeung seubeuhna teh kumaha indungna kuari indungna mun puasa bayi korban. Nah ieu mah untuk menjaga bayi lantaran nyana teh keur hamil gede 7 8 9 bulan lah moal puasa demi bayi ka eta teh engke nya wajib qada nya wajib fidyah. Atawa nyana keur nyusuan padahal mah anakna geus rada gede ya umur bangsa sekitar 4-5 bulan eta teh keur nyusuan lah karunya jasa dibawa puasa mah besi manehanana teh sehat buka bae indungna teh lantaran demi anak ta eta teh meunang ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah. Qada wajib, fidyah kudu lantaran bukana karena batur. Untuk loba tasimba datang ke kula Pak Kiai saya mau bayar fidyah ke siapa ya? Fidyah apa? Kemarin waktu saya hamil kan enggak puasa jadi bayar fidyah. Kalau ini kodonya udah belum. Itu kodo lagi. Katanya kudu fidyah aja, bukan ya kodo ya fidyah. Nyana gideug bae. Masa harus kodo harus fidyah, kejem amat je. Segala kejem, segala naon diwacem-wacem biasa. Jadi budaya awewe gitu hamil buka demi anak nya wajib qada nya wajib fidyah. Kitu kade nyusuan engke bukanya nak engke nya wajib qada nya wajib fidyah.
Nomor kedua wajib qada doang teu wajib fidyah ieu mah jelema anu tadi teh buka di jero puasa eta mah loba jasa ieu mah di jero bulan puasanya na buka atau teu puasa atau teu niat atau poho niatna teu niat eta mah engke wajib qada teu kudu fidyah tama kos kitu atawa kitu ayan bukanyana batal wajib kodok teu kudu fidyah loba teman kos gitu nomor katilu wajib fidyah teu kudu kodok ieu mah syekhun kabir teh aki-aki kolot eta disebutna syekhun kabir aki-aki kolot padahal orang nyebut aki-aki mah lain teu kolot jadi aki-aki kolot eta ini bengking tapi beda eta nya lamun aki-aki mah aki-aki kolot tapi lamun ini bengking kok bisa kitunya henteu kieu henteu aki-aki bengking henteu julukanana masing-masing sebab ai aki-aki mah kolot paling peot doang tapi lamun ini bengking jore jasa tah mah ini aya ini buka lantaran geus teu kuateun ieu mah teu kudu puasa fidyah bae pan cenah teu kudu kodok yai atuh teu kodoan iraha paling modal geus teu kada kodok iraha tuh dan mantak teh perhatikan ku anakna bapana teh sehat udah dohor dahar apa masalah ke sore ta magrib pidyahan hiji isuk nyana terus puasa di teng jam 8 jam 9 geus dahar magrib pidyahan ku anak sapoe hiji sapoe lah cenah kiai dek sakaligus bae ai dek rugi bawa masalah pandek rugi misalnya kieu kan ya 30 poe pidyahan geus lah pokona mah kakarak menang 10 poe pae tapi dia leuwih rugi tah rugi tah karena urang 10 poe pae 20 tah rugi pan ka ditu ieu beker cerita hitung ekonomi perekonomian bapan kitu untung rugi da kita rugi tak ka ditu tapi dia keur carita kos kitu aya sodako mah geus bae jadi eta mah deuk sakaligus bae mangga dah midyahan bapak aing umurna geus 90 atau geus 100 tahun nya da geus teu kuateun puasa 30 liter beres atau bandek asal maghrib hiji oh masalah dek kumaha ge masyaallah ma gitu atawa nu muriang lagi sewa harapan cager setruk berat setruk teh geus berat jasa setruk robah kudu dirobahkeun diuk kudu didiukeun dibawa ka rumah sakit geus eueuh obatna dibawa ka tukang urut ge geus gideg bae mah setruk berat ieu mah geus teu bisa bae kiih didinya geus ngising didinya pamajikanana ge geus teu kuateun komo anak mah kadinya geus hangru jasa geus babauan ge lain deui geus luar biasa diberian minyak seunik tambahan jasa di dunia kene geus disiksa ieu dedeulean urang mah padahal mah keur dikiparatan ku Gusti Allah teh keur dileungit-leungitkeun dosa-dosana tah kuari mah geus teu kuat teh dieu geus cek dokter Maher geus eueuh harapan deui geus aya pidyahan bae eta mah pidyahan tah mah kos-kos kitu mah geus meunang dibadalkeun mun can munggah haji meunang dibadalkeun lantaran cek dokter Maher geus eueuh harapan hirup deui sanajan aya keneh meunang dibadalkeun pan aya kakarak muriang-muriang biasa batu meunang dibadalkeun aya harapan keneh hirup aya harapan keneh sehat teu meunang dibadalkeun ke geus paeh karak badak tapi nu setruk berat mah geus teu naon dibadalkeun tah ieu ge dipidyahan geus masalah nomor kaopat da lawala artina lawala teh teu wajib qada teu wajib fidyah saya majnun jelema edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah geus eta mah guar mukallaf engkene cenah teh kiai nu edan teh kumaha di akhirat di deulem memeh edanna lamun memeh edanna nya teh bagus ibadahna ka Gusti Allah di akhiratna sorga lamun memeh edanan nya teh mabok zina judi nah ieu mah memeh edan kos kitu kaayana neraka jelema edan mah di deulem memeh edanna ibadah alamat memeh edanna maksiat bae silaka masyaallah penyakit tupang berat-beratna adalah edan moal aya di jelema luhur nu edan moal aya rasul nabi edan moal aya wali
edan moal aya eta mah kelas-kelas bangsa Golkar nu araredan manukas kararitu sejelema nu teu nyaho kaler kidul eta edan anu utang itungna korupsi bae eta emang sabaraha nu edan itu di gubernuran bae nu edan sabaraha edan teh stres saya nu nyekelan HP bae kikian bae ditanya hehe tanya hehe wah di gubernuran emang kumaha itu ih itu kok mau di ditu mah di luhur di dayeuh loba jasa masyaallah karim terakhir nayalah anu teu batal kaasupan perkara kaasupan ain dunia kajero beuteung teu batal naon eta nu teu ngabatalkeun teh aya 7 rupa nomor kahiji poho sanajan sababaraha kali nginum jeung dahar ai pohoan mah teu batal nomor kedua bodoh ta eta sanajan sababaraha kali daharna jeung nginumna lantaran bodoh makdur teu batal nomor katilu dipaksa titah dahar titah nginum direjeng urang teh diasupan sangu diasupan roti cai kopi jeung sajabana teu batal nomor kaopatna jerian nirekin bima baina asnanihi wa qad ajazaan majhili uzrihi nerei cidu anu selalu ngalir di sungut urang teu batal sing hade ieu loba jasa ieu masalah ieu ciduh keur puasa teh keur puasa ta ciduh teh adi teureui sing hade aing ngaji bae mantak urang ngaji bae nyaho ulah ieu mah ka masjid bawa tampolong ka masjid bawa tampolong tenden di dieu bismillahirrahmanirrahim masyaallah tanya ku urang mang ulah eta ciduh bae teu meunang eta jang naon ciduna magrib jang buka engke sing ada tak biasa bae kos urang teu puasa imah anu puasa kieu bae di bale budak tambah puasa emang mun dibere sataun modar ieu budak puasa sakumaha naon atuh biasa bae puasa mah ciduh nu aya di dieu teh diteureuy masa asal ulah aya ceuhilan bae mun urang keur kieu teh aya nu nyesa di dieu teh ceuhil sagede poleca lumayan cakeun aya batal sing hade cehil letak bersihan sungut teh tah engke tinggal ciduhna biasa eta kula masuk aya seri jelema teu ngaji meureunanan Allahu akbar salat pan ciduh tah diteureun teu pangkunyana diciduhkeun teu mun mau kampak di kampak wae budak teh atuh gaji sia teh ieu urang nu matak ngaji ge sing ade lepas bae biasa bae ulah ayo coh-cohan bae nyiduh mentak inget ka surah MZ bae puasa itu tidak ketahuan ibadah yang paling sembunyi hanya Allah yang tahu MZ dia ceritanya tidak ada yang tahu kecuali cuma Allah saja yang tahu. Ibadah sholat kelihatan, ibadah zakat jelas cek MZ, tapi puasa sangat tidak tahu, tidak ketahuan oleh siapa-siapa, hanya Allah saja yang tahu, kecuali puasanya orang bodoh. Kita surah MZ eta almarhum, masya Allah hebatnya saya MZ. Bagaimana itu Pak Kiai kok puasa orang bodoh? Orang bodoh itu bisa mengetahui si A puasa, si B tidak puasa. Kok bisa begitu? Si A mah enggak puasa. Emang kenapa? Enggak pernah ngeludah dia. Kalau ini puasa terus ini mani. Emang kenapa? Ludahnya banyak bener katanya. Cek MJT coba horenganan keur mual. Lain keur puasa horenganan keur henek. Pan ketelanjuran eta ngomong. Eta cek MJT tidak karena dia meludah berarti dia istimewa puasanya. Tidak, bohong itu. Setelah dicek ternyata tidak puasa dia, lagi sakit perut. Eta MZ hebatnya saya tak, masya Allah, mun bisa dihudangkeun dia tulang MZ eta.
kita ceramah tanya salat ketahuan, zakat ketahuan cek MZ, tapi satu-satunya puasa yang tidak diketahui oleh manusia hanya Allah yang satu adalah puasa, kecuali puasanya orang bodoh. Kita aya bae MZ makos kitu ge deui. Kenapa itu? Iya, kalau banyak keludah berarti dia lagi puasa. Itu di kampung teh kos gitu pan, memotong polong. Oh, keur puasa. Makin banyak keludahnya berarti makin hebat puasanya. Sekian MZ bisa adlek. Masya Allah, MZ mah bisa ngaji, di kiai teh hanjakal. Ku Gusti atuh geus kitu bae meureun dicabut. Umurna geus merenah di dinya, meureun geus datang ka waktuna. Tapi ceramah-ceramana sangat luar biasa. Dibanding jeung kiai-kiai nu sejen, kurang ilmiah, tapi MZ mah sangat ilmiah. Diakui. Guruku lagi di Garut, kanu sejen mah teu ngalem, tapi ka MZ ieu budak bisa ngaji bangona, cak gurukula. Asal geus gurukula ngomong kitu beta, hebat. Ieu budak bangona bisa ngaji. Bener. Lantaran eta tah naon gitu urayan-urayanna teh menyentuh pas. Lamun nanti asup Golkar mah teu bagus. Kan aju nyabut deui nya guys. Beres eta jadi tobat teh kana. Enggak beres sekarang di partai politik. Enggak beres ternyata. Enggak bisa diajak bener cak nyana eta. Mentak batur bae keluar ti urusan perpartaian. Kuari ararasuk begon teh coba. Kiai mah kiai, anu lain kiai mah tong sakalian ka neraka masalah geus. Cuman nu kiai batur bae keluar nu nyahoeun. Nu nyahoeun di hareupeun kula ngomong gak beres kiai ternyata partai itu. Di dewan itu enggak beres cek nyana keluar lantaran teu beres. Saya dengan niat yang bagus untuk membawa manusia-manusia ke arah Al-Quran, ternyata enggak bisa, enggak beres lah nyana keluar, orang kampung asuh. Karena itu orang kampung ku bego-bego teh ingat. Nyana nu pinter keluar. Masya Allah, Masya Allah. Teh nomor kahiji kedua mawasola ilal jawabakana gubaratorikin. Lempang naik sepeda, naik motor, naik kendaraan, kemudian loba lebu ararasup ka irung kasungut katereuy teu batal. Kumaha kieu mun calangap ai daek mah. Lah sakira teh sugan lulumayanan aya sendok-sendokeun. Kebeneran di ditu aya nu keur ngurug. Nyana naik motor ha. Terei Gus Yai daek mah. Teu batal teh. Masyaallah. Mana deui mawasala ilaihi wa kana gurbarata dakikin. Asup ka jero kemudian peledug dakik. Dakik teh aya awewe ngayak jang pikueheun. Naon tah nu sok diayakeunna? Tipung, tarigu, ta eta teh aya peledugna, aya lebuna, aya kitu. Naon kekebulna? Ta eta kekebulna kana irung, kekebulna kana sungut, katereuy teu batal. Urang naik sepeda atawa naik motor sore-sore kebeneran loba nu haliber lalir teh aro teh aya anu asup ka sungut lak asup ka jero teu batal. Aya anu asup deui hiji lak teu batal. Aya anu asup deui rombongan 5 teu batal. Artina ulah hese-hese teu batal henteu. Kecuali nyana naik sepeda atau motor arokna dikieukeun teh kuleungeun geus aya bangsa 20 bang disabualkeun batal. Masya Allah tuh gitulah geus jelas jasa ieu soal puasa. Tinggal urang ngabebenah masalah puasa iraha ye kiai puasa dilaksanakeunana nurutkeun ceuk ahli hisab iraha
sebab wajib dilaksanakan puasa Ramadan teh di mana-mana aya tanda salah sahiji tinu 5 mereka hiji puasa Ramadan wajib dilaksanakan teh bikamali Syabana salasina yauman sempurna bulan Syaban 30 poe istiqmal ngaranna lantaran tanggal Islam tanggal 30 hiji maka ketika eta bulan Syaban geus 30 geus teu kudu utang hitung deui isukna langsung puasa bae teu kudu ru'yat teu kudu dihitung ngitung ulang bulan Syaban setelah dihitung istiqmal teh sempurna 30 hari Ramadan teu kudu dihitung Ramadan teu kudu diru'yat asal geus Syaban 30 poe isukna langsung Ramadan bae sebab tanggal 30 hiji tetep kudu hese-hese sabenerna mah puasa mereka dua biru'yatil hilal pihakiman ra'ahun neuleuh hilal neuleuh bulan sabit bagi jelema nu neuleuh sanajan pasek kizae tukang bobok tukang tarok tukang ngaluhurkeun androk aduh taya kisah teh kaberenehan neuleuh bulan nya itu baca bulan baginya nu leuleuh kana eta bulan wajib bae puasa kajian teuing batur encan wajib bae sebab jana dibere neuleuh ku Gusti Allah wajib puasa nomor katilu bisubutihi bihakiman lam yarahu bi adli syahadah aya jelema neuleuh bulan laporan ke pemerintah kemudian dicek ke pemerintah dari mana kamu saya Cikupa siapa nama kamu saya Syarifuddin apa kerjaan kamu saya ngajarin anak-anak waduh mantap kehidupan kamu maisha apa ya kadang-kadang di pasar Pak waduh bener terus kamu lihat bulan bagaimana? Saya lihat itu bulan. Dicek ku pemerintah keadilanana, adil syahadah teh berarti lain awewe. Aya adil riwayah dipikir mah aya adil syahadah. Ieu adil syahadah berarti teu pasek ieu teh jelema teh bisa diterima ku pemerintah saha bae asal nu adil, jujur, syahadah terima. Umumkeun ku pemerintah. Ulah hese-hese. Ngan syaratna kudu syahid hisbah artina syahid hisbah teh saksi karena Allah ulah dibayar ku pemerintah jeung ulah aya unsur-unsur jeung trik-trik nyanana lillahi ta'ala abdi ningali bulan bahkan saksi abdi ningali bulan aya ieu mah lillahi ta'ala teu hayang dibayar cek heula kana kajujuran jeung keadilanana jangan kenu tanggung jawab di akhirat setelah dicek benar iya pemerintah kudu nurut itulah di negara Islam tuh ulah aya sidang isbat sakumaha sidang DPR nyaritakeun sidang isbat teh suara terbanyak berarti teu ngaraji tak urang NU tah ngaji heula dek sidang ulah disengsirikeun tarolah orang Indonesia mah disengserikan dia masalah tapi orang Malaysia pan yang serikan kok sidang begitu ya orang Mesir pan misrok yang serikan orang Arab yang serikan sidang kokos gitu sidang isbat ya taruh di Indonesia mah guys emang henteu gablek ka isin ya tapi di luar mah yang serikan sidang isbat kos gitu amat kos lalagaan tah iya aya anu mere habar ke pemerintah saya melihat bulan siap saya disumpah cek saya tidak bisa sebab kamu tidak ikut dalam tim sedangkan tim teh kapan loba kepentingan di jero tim teh dihususkan teu meunang aya nu sejet nu matak Muhammadiyah marudah teu iluan di jero nu matak HTI marudah teu iluan di jero khusus kudu orang-orang NU sedengkeun Gus Dur geus ngomong kenang-kenangan terakhir Gus Dur lamun orang ingat aya rombongan NU nyana teh aya kepanasan hayang jalan-jalan ka Taman Safari Gus Dur ya
Gus Dur mengenang Allahu yarham Gus Dur. Akhirna rombongan NU teh naik bus ke Taman Safari. Sanggeus naik nyana seserian atuh di Taman Safari loba monyet, nu mantak seserian meureun beungeut monyet akur jeung nu di jero bus. Aya uncal aya macem-macem pas asup ka wilayah Maung salah sahiji kiai NU nundutan. Begitu nundutan batur mah sieun deuleu mau nyana nundutan. Begitu nundutan ngaguling pas ka lawang muka kaluar. Iyalah. Wah, atuh Maung ti jauh leuleuh, lapar manggading Maung. Ieu teh nyahoeun ieu, mobil NU terus bae maju. Tinggal di tukang Maung. Wah, ngudag ti jauh. Dek yang keremnyana. Untung di tukang aya mobil bus deui hiji deui. Bari nyana ngaglebakeun tangan. Kadieu disalametkeun. Ternyata horeng bus nu eta teh rombongan DPR Golkar. Ayo kade. Ayo dicekel jadi diselamatkan. Sia kiai bisa diselamatkan cak rombongan DPR Golkar asal kudu ngomongkeun hidup NU 3 kali. Ayo cepat. Ji embung kula mah NU dilepaskeun sia. Kumaung sia. Ayo geura, dek kumaung apa dek hidup NU? Apa dek hidup Golkar? Hidup Golkar. Numat. Hidup Golkar. Ditarik. Cak anu diharap NU pan hidup Golkar lain hidup NU. Heran aing mah. Babaturan urang cenah itu ragak hidup Golkar. Waduh, salamet. Tek, asuplah ka mobil Golkar. Atuh nu di ditu ngadaroa bae, nu di mana karanganana nu di mobil hareup. Mudah-mudahan kiai urang disalametkeun ku DPR Golkar. Mantap. Tina maung-maung cek cenah teh nuhun jasa geus. Gus, orang istirahat ku ari mah. Istirahatlah di handapeun tangkal beringin. Masya Allah. Kiai-kiai NU jeung DPR Golkar atuh istirahat tangkal kayu gede geus ratusan tahun pohon beringin. Didinya ngobrol lantaran tangkal kayu teh eta geus puluhan tahun ratusan tahun aya hantuan. Timbullah hantu. Sanggeus timbul hantu berat DPR Golkar dinasehatan ku kiai enggak usah takut kami kan rombongan kiai NU ceknya enggak usah lari-larian tenang ini pohon pengaman yang penting saya berdoa cuman tolonglah untuk berdoa beri saya lisong oh ya lisong ceknya nanti dan perangkat lisong disebutkan naon karena ancak. Bukan mah kami masalah ancak ngadoa mun ancak moal ngadoa tenang ieu disalametkeun ieu tina hantu-hantu tah jadi salamet akhirna geus urang NU teh kuari kapanasan horeng keur berteduh di pohon beringin daek salamet kula mah eta kos kitu jasa eta Gus Dur masyaallah memeh maot kunaon nyeun kelakar seperti kitu horeng bukti jasa guys kadieuna atuh baheula mah NU ngome Golkar kuari mah Golkar ngomean NU lain ngome beda ngomean jeung ngome jadi kuari diome NU teh ku Golkar atuh aya urusan politik belos urusan ekonomi mah los tapi urusan ibadah mah atuh teuing sedangkan Golkarna diplot ku Amerika tidak boleh tidak penentuan tanggal 1 ini rumus saya dipaksakan ku ulama NU nu aya Golkaran dipaksakan nyukom lamun asli ngitung nyukom 2 darjah leuwih setik epimeris Belgia mun dipaksakan aslina bakal 2 derajat leuwih lamun sulam 4 derajat rata-rata malah aya nu 5 kurang setik Bustomi 4 darjat 16 Alwardayani 4 darjat kurang ngitung 4 darjat setengah leuwih gede malah kula mah aya nu ngitung di Bogor 4 darjat 20 Serang sawah 4 darjat Jawa 4 darjat
asana jang jelema nu nuturkeun ulama salaf mimiti Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten bagi kiai-kiai santri nu nuturkeun ulama salaf pasti Jumat jatuh 4 darjat gitulah dihitung kok ya hasilnya sadar jat epimeris buatan pemerintah kok nyukom sadar jat buatan pemerintah dirubah dipaksa lantaran memeh Ramadan geus aya harus hari Sabtu kok cenah kiai nyahoan bae dulur kula aya di luhur nu jadi NU hati-hati kiai NU enggak beres atuh deuk kumaha deui kula mah ngabejakeun sote karunya teu percaya cek ka ditu ngaluh jeung kula dicek ka ditu ieu mah sakadar pemberitahuan bahwa menurut hisab qot'i jatuh tanggal 1 Ramadan adalah hari Jumat 4 darjah 16 hampir rata-rata gede bulan teh Masya Allah. Nah setelah dirujuk coba ye kok nyukom jeung epemeris ngan seukur menang 1 darjah setengah nu barisa ngomong salah satu penghitung nyukom nyana cuma senyum salah satu penghitung epimeris jeung nyukom nyana cuma senyum geus kiai mah laksanakeun kiai bae ieulah aya satu rahasia di balik eta untuk memperkuat Golkar NU berani seperti eta ih sing hade tah Gus Dur teh seperti itu Masya Allah terek ngajakan poe Jumat dengekeun bae pemerintah sesuai jeung keyakinan nu mantak dina minggu ieu aya kiai ti Serang aya ngadengekeun langsung melalui muridna kuari di Pandeglang aya muridna nu kuari langsung ngadengekeun Cirebon bebeja kakula keur poe Jumat isuk-isuk kiai di ditu rek ngadengekeun aya muridna kuari ka dieu termasuk Bekasi nu bebeja kakula mohon Pak Kiai saya ingin mendengarkan langsung surahan Pak Kiai jadi nyana dek marilu kata cakula teh atuh geus bae milu ka ditu enggak cek nyana saya dapat bocoran ini enggak beres Masya Allah henteu rek ngajak cuma cerita tentang hisab qot'i buatan ulama Kiai Mansur Jakarta kula ngaji di Kiai Jazuli Papih Cipanas ngaji deui kula di Kiai Kubang Izudin eta sarua murid daripada Kiai Mansur ceritana naik sepeda di Cipanas naik sepeda di Cianjur ke Jakarta ngaji ilmu hisab setelah mahir nu kuari rubu-rubu aya di berbagai pondok pesantren khususna Jawa Barat dan sekitarna buatan Izudin Kubang kabeh moal aya kaluar ti dinya eta ku maher-maherna kula pernah nanya ka ditu ka anakna kumaha kuari soal ru'yat baheula mapan abah ceuriknya abah teh dipapag ku pamarentah titah ru'yat untuk umat secara nasional Kiai Papih Jazuli dipapag ku pamarentah ti Jakarta mun Kiai Izudin ti Bandung lumapagna mun Papih ti Jakarta untuk ru'yat hasilna teu pernah meleset kuari teu pernah ditanya ge henteu padahal nyana siap jasa untuk ru'yat membawa bendera ulama tapi teu pernah ditolelir lantaran geus aya nu leuwih istimewa menurut kiai-kiai modern silakan masalah cuman tetep bae kula mah bangga dengan Habib Rizik teu pernah ngomong loba omong tapi ketika ngadenge bahwa hisab qot'i sekian derajat tungguan coba ru'yatna ru'yat cakung ru'yat nyana Habib Rizik memberitakan puasa Habib Rizik ketika lebaran teu loba omongnya nama teu pacekcok Habib Rizik mah ketika bagaimana perhitungan anak setelah imkanu ru'yat tunggu cakung begitu ru'yat soda buka Habib Rizik HTI gitu kene perhitungan begitu perhitungan imkanu ru'yat tunggu coba di mana yang ada yang ru'yat begitu yang ru'yat HTI membawa bendera ulama ru'yat sudah buka atau puasa lantang-lantang nyana leuwih nyaho urusan negara tapi nyahana berseberangan ieu mah ibadah cek Habib Rizik ieu mah ibadah cek kelompok HTI urang tanpa melihat NU jeung Muhammadiyah
urang ngitung kuari ja urang ngaji hasil hitungan Jumat 4 derajat lebaranana hari Minggu derajatan hese jasa ku luhur-luhurna poe Minggu teh derajatan ge sompral jasa tak ulama jadi lamun engke lebaran poe Minggu derajatan tanyakeun ka tukang ngitung derajatan tawa hese jasa lantaran iti mana Jumat Sabtu Minggu mah geus sakumaha meureun. Nah, engke bakalna urang puasa teh lamun puasa Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ulah ngindung-ngitung di Senin heula. Lamun Senin baya Senin Salasa jero ngahenen karas jero. Tapi berarti Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu puasa hisab lebaran gitu Minggu lebaran derajatan puasa Sabtu derajat dan letik jasa puasa Senin ngapung derajat puasa kan ru'yat puas melebaran Senin geus apak-apakan berarti cek alu lebaran lamun konsisten ieu perhitungan moal pacekcok lebaran nu deuk dipacekcokeun puasana teu kudu pacekcok lantaran 4 derajat dengekeun ru'yat coba ti pemerintah mun ru'yat konsisten berarti pemerintah lamun teu ru'yat dipaksakeun lantaran hitunganana dipaksakeun supaya 1 derajat leuwih mangga bae mah keur carita ilmu ieu mah masalah ibadah cing ka menghadapna lain ka Golkar lain ka partai lain ka ekonomi lain ka jelema lain ka pemerintah ka Allah sesuai jeung keyakinanna kiai ngararitung da ieu mah keur carita ngitung urang 4 darjah Jumat mun aya nu puasa lain Jumat misalnya Kamis puasa jebian maka naon sia ngitungna lamun aya jelema nu puasa poe naon poe Sabtu ya tong-tong bae masalah sebab eta aya pamimpinna engke memaksakan corong bule sakitu bae mah keur carita ilmu nak kuari ti Jawa Timur geus aya setengah bulan ka tukang geus aya anu ti Kendal geus aya anu ti Kediri datang nanyakeun bagaimana kiai secara rahasia kok kita ngitung besar alhamdulillah kula ieu leutik-leutik ge kuari alhamdulillah loba nu ngarujuk ti Jawa Timur ti Jawa Tengah masyaallah kula ge kadang-kadang sedih itulah kercarita kuari ieu masalah di Indonesia seperti kieu jadi orang mangga nyangakeun tamah kula ngajak moal carita ilmu kula jeung keluarga kula insyaallah kula mah puasa endek poe Jumat atas dasar hitungan hisab qot'i dijelaskeun kitabna Sulamun Nairen menanggu guru di Kiai Jazuli Papih Cipanas jeung menanggu guru di Kiai Izudin Kubang Cianjur. Tah gitulah carita soal tanggal hiji Ramadan tahun ieu lebaranana insyaallah poe Minggu. Adapun dek nuturkeun ka dieu mangga bae. Cenah moal dek ka pamarentah sae bae. Cenah aya kiai nu ngitung deui seberbeda di mangga. Ieu mah kula mah geus henteu aya kakaitan. Maksudna kakaitan henteu aya urusan ti pamarentah, artina partai. Teu aya indikator teu aya berbau partai berbau organisasi teu endek ngaluhurkeun NU teu endek ngahandapkeun NU teu rek ngaluhurkeun Muhammadiyah ngahandapkeun Muhammadiyah ja NU luhur sote baheula di zaman Ki Hasyim dibawa jujur jeung lurus maju sorangan NU maju teh dibawa ku Gus Dur jujur jeung lurus teu kudu dihayu-hayukeun NU maju tapi mundur ternyata di jerona masyaallah kuari aya perjanjian kamu bisa dipilih di situ jadi ketua asal kamu masuk Golkar kamu masuk di situ silakan asal Golkar dukung masa NU kos kitu mun kula jaritakeun kiai nu kuari aya perjanjian kitu sebagai pengkhianat NU meureun kasar teuing tapi ternyata seperti itu tanyakeun ngaku atau teu ngaku lain masalah tapi kos gitulah keberadaanana lantaran kula lain sambarangan kula boga dulur di dayeuh nyawa sia dayeuh
anu bener-bener meles NU na anu selalu kakula teh ngajakan di zaman Gus Dur ngaharewa Gus Dur ngomong kakula dukung NU. Ki Hasyim pernah nyarita kering akan tokoh di NU, mari kita sama-sama di NU, siap cakula teh. Tetapi seperti kieu tah keberadaan NU na ditalian ku Demokrat, ditalian ku Golkar, mangga-mangga bae teh mah selama nyana ngarasa aya manfaat, aya kepentingan ngan urang dek ibadahna ka Allah tanpa aya gantar ka kaita. Teu ngajak ulama sakadar ngainformasikeun ge ala kadar hungkul mun dicaritakeun hiji detil-detilna meureunana. Itunya gitu muqawamus syamsi wa huwa mawdi'uha fil buruj minal buruj waqtal itima wa huwa edon mawdi'ul qamar fi dzalikal waqti asy-syamsu wal qamar waqtal itiba pi dan selanjutnya insyaallah hitungan ti zaman almarhum abah kula datang ka kuari terus memantau kitu kiai nu sok ngitung warudoyong Sukabumi alhamdulillah selalu akur Alwardayani Ibu Stomi Al-Hidayah selalu akur dicatat kukula akur apa hente ternyata akur Ramadan Al-Wardayani Jum'ah Itimah Yaumal Khamis 9 26 koh Al-Irtifa Laylatul Jum'ah 4 darjah Al-Muqsu 17 koh 6 sawani 50 sawalis Al-Hidayah Ki Bustomi Jum'ah Al-Ittiba Yaumal Khamis akur sami sareng hitungan sim kuring beda saeutik darjahna kaula rada gede lamun ieu mah darjahna teh kitu 4 darjah 16 ulama 4 darjah hampir 30 leuwih beda saeutik 4 darjah sawanina beda saeutik nah ieulah urusan masalah kitu tanggal hiji Ramadan dina taun ieu hisab qat'i sulam munairen adalah 4 darjah 16 dakiko 4 darjah 16 kemudian kitu lebaranana berarti minggu mun lebaran minggu berarti urang puasa 29 apa 30 geus urang puasa 30 poe alhamdulillahirabbil alamin.